aya nu nga-DM nya, "Kang Aang," cenah, "ieu atuh peser akun abi, cenah abdi mah tos menyerah, cenah tos capek cenah di dunia konten teh. Bade diical we mangga cenah wantun sabaraha. Lanceuk abdi teh kieu Lur, ceuk teh entong dijual. Tayangan saalit, kita can aya pendapatan. Heueuh da atuh, henteu ujug-ujug lada kawas nuang cengek," cenah. "Kudu aya prosesna heula," cenah. "Ah, ayeuna tayangan urang stuck. Saalit wae heuh da terus diolah atuh," nya. Terus diajar sapertos abi ieu. Nya ayeuna abi eh, moal waka ningali penghasilan, moal waka ningali penayangan, nya. Enem abi nuju fokus melatih diri, nya. Diajar public speaking sapertos kieu, nya. Diajar menyuguhkan anu terbaik insyaallah gitu nya. Soalna naon? Ayeuna akun nya diical mung payu saalit, nya. Sok bandingkeun pami jaga, pami hiji waktu eta akun berkembang dengan baik, pasti mendapatkan hasil 10 kali lipat dari harga yang dijual. Aslina Lur. Naon cenah Kang Aang nyarios teh jiga nu heueuh ya. Pengalaman Lur, pengalaman. Abdi ngonten di tahun 2018 nya, kapungkur mah di YouTube. Nya gancang carita YouTube eta teh dugikeun ka tiasa dimonet. Mung penghasilanna saalit. Setak we di bawah. Nu lalajo teh nya sasasih teh mung ukur kenging 20.000, 30.000 lamun dirupiahkeun. Kapungkur ge abi putus asa. Ah, cenah naonan capek-capek dijual we, dugikeun ka pajang. Ayeuna kaduhung, kaduhung aslina. Padahal mah eta teh aset keur urang sampeun di masa depan, Lur. Nya kieu we lah. Ayeuna nya urang da mayoritas jalmi sadayana tos pasti gaduh HP masing-masing nya. Daripada HP tah teu bermanfaat, ukur ngadamel kaawonan ceuk paribasana punten. Nya mending urang teh eh, besar kecilna diolah gitu lah, dijadikan mesin uang nya ku cara konten nya. Geus anu mah tong wakan ningali hasil nya. Anu mah coang perbaiki kualitas urang masing-masing dina dunia konten nya. Anu kirang cuang tambihan deui, anu lepat cuang lereskeun deui. Sugan isuk pagi mah urang sadayana aya milikna tah kitu.